Sok wabah dibawainya ke puskesmas. Mentak bawa trafik, bawa motor teh ulah yang ke kebunan. Sing kapok da gini anggar ngalipukeun keneh kolot-kolot keneh keur kayaan kolot sakieu nya. Bah. Mana teh sing apik karena budak sapotong lemun keras batur budak teh hiji jangkung da mana sapotong. Sin karunya ka kolot coba motor menang ge widit tang adu-aduakeun jeung resiko teh mayaran motor teh jam. Sok ngabubuka kolot mah jang. Aduh. Kekok ah. Halo. Oke kok. Panggil ke siapa? Oh siap. Awas sedikit kudu ayahnya, kudu ayah pisan. Pare keburu peting. Oh siap. Awas kuaing tungguannya. Cat kuaing gitu tuh mah. Yuk. Saya itu si bos. Kan bos, oke orang neangan sabana lah. Saruat ali masih teu lagi diamuk. Tangan dulu. Hirup deh. Kayaknya negatif. Bah, itu tangan ku si bos, pare cenah akuteun. Can barat gitu. Can, kalau bak digelanya ka ditu. Nah, si bos. Eta girang. Anjing sok ngamot. Kelak bah. Aduh, aing disusulan ke si bos ya. Mungkin goreng adat kumaha mun aing dipecat ya jeung gawe di si bos. Si bos kudu ka puskesmas ya, kudu kumaha ya. Aduh. Ayo bah naik bah. Oh, bae ya. Yap. Ya bisi ngadat ka aing mantap. A few moments later. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bah. Allah. Bah. Jawa kemana ya? Si Bohel. Ini sakadeng Naon? Ayo nitah. Naon? Ayo norek nitah pangmelikeun gula saparapat, kopi anu setengah kilo hiji, rokok setengah, rokok gudang garam filter, jarum coklat setengah, terus jeung meuli sabun. Ya gitu ya. Oh. Lagi ya. Oh. Anjir, gua penting teh. Anjir sebenarnya mah. Kopi, rokok, gula, sabun, kopi, rokok, gula. Naon euy? Kemana wae kita panggil? Ya wae urang mah, urang keur kita ku sia euy. Geus ya, sia bisa nungguan. Anjir. Banyak. Salah pode euy. Tanyakeun dia. Mana pertanyaan tarek itu Ih, udah teh pode ya nanya di situ teh. Ih, siapa kur meuli ieu ya gula saparapat, kopi anu setengah kilo hiji, rokok setengah, rokok gudang garam filter, jarum coklat setengah. Terus kita mulai nanya, terus dijawab bisi poho deui. Oh, siap. Jigoten. Rokok, sabun, rokok, gula, sabun, gula, rokok. Kemana ya? Gula, rokok, sabun. Budak teu balaga pisannya. Gula, rokok, sabun. Kolot nanya wae aing teh bieu teh pan bisi poho deui. Kadeu sakadeng Kolot teh naon deui atuh? Naon? Mana ka mana ditanya teh somong-somong teuing teh malah ditanya ku kolot teh. Ih cicing lo ngajak ngobrol, urang keur tita ka warung, urang bisi poho deui. Kadeu lah. Dikiran ku kolot teh nya. Naon deui atuh? Kolot teh. Di mana ka mana? Bejane ke warung anjek meuli naonnya poho deui? Anjir laki-laki goblok teh aing poho deui meuli naon deui nya? Aing mah balik dia. Naon deui tadi teh poho deui urang teh nya. Gara-gara si Abah ieu euy. Mana siapa balanyaan kan? Urang poho deui bieu tuh gara-gara si Abah. Ngajak ngomong. Seteh budak-budak pikun babang. Sok atuh kumaha wae bari sorangan anjing mana? Pusing aing mah. Ada kan siapa duitnya? Tah tuh. Nun mang. Tadi dia mang. Mangga. Bakso segar. Tadi dia mang. Segar. Sia bos tah. Oh, nyana kelacai. Hiji teh ayeuna wang jailan teh sebab si Bohel eueuh. Kan ngajailan we ka Abah ayeuna wang balikeun jailan manehna ku urang. Berarti ngatap ka kieu. Tukang kenapa lah? Kang. Ku aing dituna sumputkeun di dieu kop sia karasa tah. Jailan we ka Abah. Alah nikmat temannya bakso aduh. Enak tuh. Segar bukan nama tengah pakai mah. Bakso euy. Mana orang? Mana orang, Bos? Nikmat tuh.
Mana bah nu urang bah? Mana nu urang? Nah, mesan kan tilu. Opat. Hiji, dua, tilu. Opat tadi. Pugu tilu mesan oge. Ih, urang teh ngora keneh can poan. Opat tadi ge. Nah, dengan tilunya mesan oge ya. Oh, tilu. Tilu. Nah, tadi dengan tiluan. Tilu. Akah nikmat ge nah. Ayo di mah. Nah. Kasih boh ya. Ayo di jero mah gitu. Yuk. Ayo pantauan nutup we. Assalamualaikum. Udah. Ayo mantan. Hei, bos. Udah kan bayar tuh, Bah. Bayar. Bang tuh. Ya. Sama jemper tuh. Bos, bangun. Mantap loh. Udang satu. Oh, tibra euy. Orang awe lah. Kalau kecewa tuh ya. Ya, sok. Tunggu. Tunggu aja. Ya, sok. Bayar lah. Bang Jailan, Bah. Bang Jailan ka Abah. Bang Jailan. Sok bareng keduaan sok. Sok, Mas. Iya sih. Sok. Sok batir itu. Sok. Udah siap. Pantauan Abah. Saya sepur. Tahu lokasi nang kesana Abah. Baik lah. Oke. Buru Bah. Aja gangkeun motor Bah. Buru Bah. Anjing berat Bah. Bah buru, gusir ka tukang motorna Bah, kade udang. Cuman teu teh hareup. Kelan Bah, berat Bah we. Di hareup itu mikirna nya, deket masjid Bah. Di dia Bah lah. Golerkeun lah. Cek sok sih. Standar lah motorna. Sok geus. Bawa lah sok. Kan lah. Di wae. Nah, tahan hareup Bah. Tahan Bah. Oh, sia. Akan ngajailan we Abah. Tengahkeun. Ayeuna bagus dendam kok. Tinggalkeun wae anta. Oh, ayo tinggalkeun tuh. Bah. Kok lebok lah, bohel ngajailan we aing tah. Akan. Nah, di mana ya? Di masjid we. Urang bangku kucing dia.